hirup ya gitu yang Gusti. Nginum ya tuh. Alhamdulillah ya Allah, masih aya kene jelema bager micin cai loba kene nyaah teuing. Aduh. Lumayan. Desa Kodasari berdiri 19 September 1939, pindahan dari Nunuk Maja. Nunuk Maja, daerah mana Nunuk Maja? Kubu pertama Atmadi Sastra. Kela Maja lain gak gitu ya? Nunuk. Wah. Yuk, aing kakareknya ho pindahan ti Nunuk ya. Lunyangan barudak ngajak ka Nunuk gitu. Gawe heula we gampang eta mah. Nunuk Maja pokona. Kodasari teh asalna teh ti Nunuk. Uang ka Nunuk yuk. Kayak waktu kayak gitu-gitu mah. Kurang ambil nyaho sejarah Nunuk di mana? Aing kakarek nyaho. Ayo. Tapi tuh ada waktu aing mah. Ngomong kayak gituan mah ya. Nya sakedeung da paling 5 jam lah kan itu. Ayo antar aing. Kemana aing kayak waktu kayak gitu lah. Naon-naonan ya acara naon eta mah. Ya orang ambeh nyaho uing kecan nyaho Nunuk teh di mana? Desa Kodasari teh asalna teh ti Nunuk. Tapi aya Nunuk. Ya uing na eta jelema apa naon paku eta Nunuk nya desa meureun. Desa. Yuk, Lain jelema. lain. Peng tuh males lamun acara-acara kita nih. Mana mak? Tidak cinta sejarah. Sejarah teh ini mah. Can menang duit. Dilarang membuang sampah di saluran irigasi. Berarti pinter masyarakat ya. Aing mah anjing ka imahna ai di mana eueuh miang yang disaing dengan balik anjing bukan pare aing teh lah emak panas. Cok
Aing teh maca tadi teh di balai desa. Desa Kodasari pindahan dari Nunuk Maja. Nah, uang ka Nunuk yuk. Erek naon? Sahantina urang uing sorangan ya teh nyaho Nunuk teh kaos kumaha. Kan pasti kolot-kolot baheula urang teh di ditu pindahan. Misal teh maneh ka ditunya, tempo mana ayeuna kieu. Nah, ka ditu teh butuh ongkos nya jauh. Kudu motor. Sok Masalah duit mah kayak aing neangan. neangan ka mana maneh teh? Nya ieu uing teh keur neangan duit ieu teh. Kente ieu teh nya. Pasti menangna sabaraha. Sedangkeun Nunuk Maja teh jauh. Naon cek maneh Nunuk Maja jauh. Terus kumaha aing hayang ka ditu? Ya, kumanya kumaha kaayaan sih, amun bisanya mangga henteu kajen gitu. Minta rokok lah. Iya, aya untung. Ya. Biasanya mendingan bantuan kolot lah, mau pare atau ngunjal lah. Geus tong ngomong ka ditu lah. Kumaha kaayaan? Aing ayeuna teh. teboga pare batur panen aing teu panen aing mah neangan rongsok. Ya geus ya. Aya. Jadi maneh mau ngilukan Nunuk. Ya moal meureun mah. Soalna teu duit euy. Kaayaan kieu euy. Geus lah. Barudak ngecek jeung ngecek boga duit nenek ke duit ke ditu teh ya aing geus da boga duit mah sangkan aing boga duit teu sombong aing mah jelemana tah nu beureum aya nu hejo aya duit ke ditu nya make duit make daun mah da moal bisa ATM aya. Aduh, ampun. Saurang gen daek diajak. Aku kudu sorangan keur teu apal. Daek jeung pamajikan teh gablek di. Ngecek bae. Yeur aing. Ulah. Neangan we nu daek sah kitunya. Jang. Aing teh maca tugu di desa teh. Di desa Kodasari teh cenah mah turunan Nunuk. Tawing hayang ka ditu. Ajak maneh. Aing keroba tugas euy. Ieu kuliah offline. Online. Heeh. Terus aing kudu jeung saha ka dituna. Aing teu boga batur deui. Sabaraha urang kasih kopet, kasih lonco, ka diece aing gara-gara aing gawe na kieu. Mulung. Heeh. Si portal guys. Si portal sok bisa nya tah. Tak. Ayeuna di mana? Iya, saya tahu pasti aya wae. Saya pernah teh. Ya, gitu mah berarti wing kai masih portal ya kan? Ya kai mana wae sakalian. Aing teh offline we. Jurusan naon? Ya, Hah? matematika. Matematika. Heeh. Sarua kos adi mana ya? Ayo lah. Ayo siap. Hati-hati ya. Ayo. Siga landangan gitu.
mana ieu Sep? Ieu teh nunuk teh ieu. Mereka kapal. Nya nunuk ieu kawas kieu. Teu apaleun. Ieu teh lebak. Bak wetan. Lain. Ieu teh lebak Cisuluheun. Ieu teh lamun non kolot-kolot baheula mah ieu teh teu aneh ieu teh lebak ieu teh. Nunuk ieu teh. Ieu nunuk. Mana mah makana sejarah teh udah padu maca bae. Artinya oh, can ngarasakan nunuk. Mana teh? Kieu aing pan tarakan nunuk. Sih. Enggeus aing teh beureut tarakan nunuk. Cuman aing ge rada beda si batu ieu teh eueuh baheula mah. Oh ieu teh. Nu ieu teh eueuh. Aing mah kan nunuk oge hayang ka desana, hain ka Lebak. Desana di mana? Kira Hah? cek mata angin mah kan itu. Arah mata angin ka ditu? Arah mata angin mah kan itu. Ya udahlah, hayang ka desana aing hayang kos. Hayang nyaho. Di sana. Heeh. Dari itu. Tah, iya pen. Hukar deh euy. Ah nyokot. Ngomong jelema lah, entar lah 2 mah. 20 gitu. Aing jadi dia teh, wah aing di dia teh kan lain buah sih naonnya, mah gitu. Tah oke tapi aing poi mana ya? Mana buka dulu di dia? Siapa? La ilaha illallah. Kancra ieu mah pasti lagi lauk kancra. Dan nunuk mah ngomong teh nu dulur uing, dulur kabeh di nunuk mah. Sia. Pen. Aing di ajak ngobrol kan ngajedog di dia. Yuk. Ya, nunuk teh kan dulur urang kabeh. Otomatis Bet wa deui we kira. ieu teh nu uah balong teh. Lauk nu sudah kararieu kancra. Anjir lok beunteur kitu. Gede gendot anjing. Lauk kancra mah tadi dia warna kuning. Sikit kayak ada Kancra. Kepan orang balai desa teh ya. Tempo balai desa. Tahu balai desa syukur aya pakuuna jadi orang ke kaasa nanya ka paku secara nunuk ayana kumaha pindah ke Kodesari teh kitu. Astagfirullah. Eta sero beureum. Ai maneh Siap kali. teh kaop nempo balong aduh. Ek mandi. Garde lebih gede dulu tadi. Dijebulkeun sekali lu kayak kira. Itu gede bogan Ya, gua acenya sekarang kawa. Udah nanyakeun we itu. Kayak itu kawa. Ayo. Udah, wis. Segala mana? Jo. Di lembur batur. Nurut teh desa urang. Nanti desa orang ya isi congkat. Ieu urang. Oke. Hai. Gemes. Asal muka anak.
nggak lucu. Nggak lucu. Kayak jodoh. Yang nyiwit. Bye. Capek aing ti tadi lempang wae. Mana Oh, tuh wah. nunuk teh? Ya mungkin selama dah di daerah belah dia itu ya. Dan insang itu mah masjid. Tuh aya jelema, mau nanya we lah. Mana yang sok ke balik dia bawa di masjid. Assalamualaikum. Pak. Pak, ya Pak. Pak. Ini lagi aja tuh. Iya. Ini coba dia nanjak. Bade nanjak. Nanjak. Mohon. Ini teu bade natok kabarana naros. Saya desa nunuk teh bener ya. Mohon tuh balai desa paling itu tuh. Oh. Ya, Iya cek dia. Salah. Jadinya nyarankeun ka urang di nunuk teh. Coba di foto itu nah itu pelang itu. Foto gara belah ya. Ieu masjidnya. Masjidnya, masjidnya tuh. Itu balai itu. Beda. Beda ya namanya. Di foto itu nah tuh pelang. atur nunya, ah. Sep. Berarti orang teh sia-sia ya ka dieu aduh. Bukan tayang merek nyasar dituduhkeun ke mana teh. Mana mah cara percayaan kamu sih. Kiki ge mah ini yang mah Traveling jiwanya mana? kata poyain juga orang Jawa domba. Jadi Ya. dia domba dan poyain. Berarti teh kantor kepala desa nunuk baru. Tapi jika nanti eueuh Naonna? geus beurang jam hiji jam seberapa di desa. Tadi nama kan orang hayang ke desa, hayang ngobrol di desa. Emang pakuna yuk. Emang nyawa di mana? Nya urang ge nanya lah. Ya intinya mah orang alhamdulillah nyampe di desa nunuk. Heeh. Nyawa desa nunuk teh. Baheula teh. Nya wing menyaman nya teh. Anteu. Nya lain namanya teh. Bisi erek ieu teh. Desa nunuk Nah, teh teu lapar, sejarah mah. urang. Lapar mah. Hah? Teu lapar mah. Lapar. Aing Keur dalahar. Hah? Harus mana nih? Hah? Nah, intinya mah urang geus nyampe, urang neangan uang dahar. geus coba. Coba. Berhubung orang geus prasmanan tadi. Heeh. Kan urang rek ke rumah Pak Kubu. Mana Oh. Kubu? Aku jadi ya geus lah daripada orang geus ka dieu ya. Heeh. Kan cenah sekolah aya. Oh iya orang geus ka makam Buyut Kosambi. Mohon. Urang cuang ziarah we kumaha. Ngadoakeun ya. Ngadoakeun sesepuh kolot urang baheula, pejuang urang balik di nunuk. Heeh. Ya urang ge bae apal ge gitu. Teh da. Hayang nyaho ka dieu hayang nyaho ieu gitu. Jadi intinya mah urang sebagai cucu-cucu anu di Kodasari turunan nunuk nya datang ke dia silaturahmi kanu masih aya ngadoakeun kanu tos teu aya. Eta. Oke, siap. Bismillah. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.